Okay, move on, bro. Head and shoulders. Oh, ganteng. All in sih jauh. Pakai helm. Sayangnya itu motor naonnya alus gitu ari sak mana apa teh itu motor naon lain banyak like gitu banyak mio aya gigian salah Mario banyak Mario gitu lain ari mana sak mana naon cicing wae mana mah Nmax kita mah oh eta mah Nmax kajian tuh orang rek babaja heula rek meuli ka mawing dadah. Ada budak kami kemana nya? Oh ya, kita balik cendahan ya mana? Sah, bersih bareng. Santai aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya gimana dulu gitu? Hayang Nmax mah motor Nmax. Ah, tuh gak duit sama. Ari ladang anu disunatan kemana? Angus beak, mana sih tengah kuda, beli beas, dengan sanggup para maneh tadi. Bisi we aya sisana bisi aya. Teuing saya mah teu beungeut pantenya pada ya, na corona kieu tuh. Ayeuna saayana di mana? Tuh ke marab domba. Menyarekan kumaha disusulkeun. Geus bae kumaha disusulnya? Eueuh heuh. Ah, susul. Yuk. Ah, jeung gue. Parah gitu tuh. Coba kedeng deui kurban. Wah, kurban gitu teh. Kan lagi jalan. Kenaon pe? Iya, kering alih. Dia balik tuh lah si Teng nyerokan wae ini. Saya beli motor segala sih. Kayak wae yang sebuah dikit. Tuh, tinggal jemedot gitu. Kenaon tuh, Jang? Hayang motor itu Nmax. Eta aya duit target. Ladang disunatan kemana? Terus tak aya lah tapi sunat anak terus ke mana? Enggak satu air ke yang mulai Nmax masuk kan orang mulai lah. Pada naon? Warna biru tapi nya. The next day. Hah? Geuskeun meuli motorna? Ya? Ya? Geuskeun meuli motorna pesenna? Geuskeun pesan motorna? Itu ban motor. Sok ayo, Ari tinggali. mana ngawa mana? Tuh, kita teh keur masak, can sok sia. Ah iya motor teh. Oh iya warna biru na. Ah, Nah aya pikingan. Nah, kan pan ayah mah bobotoh atuh. Wow. Tingali. Singa. Jok nage mau Siliwangi. Ah bohong. Mana motor Nmax nah? Iya kan iya non ya. Iya motor kan? Iya tulisan. Nmax. Jadi nah, Motor Nmax. bener. Ya, tentang bagaimana